Sampurasun, salam damai sejahtera, salam Bapak Ibu sadaya anu dikasih ku Gusti dina dangat ayeuna urang bade medar perkawis Injil anu sajati. Anu kumahasi Injil anu sajati teh Alkitab anu dicutat tina hiji Korinta 15 ayat 3 dugikeun ka 4 ieu jentre pisan. Eusi tina kitab atanapi tina Injil anu sajati. Anu kieu unggalna hiji Korinta 15 ayat anu ka 3 dugikeun ka 4 hal anu katampak kusim kuring teh diwartakeunana ka aranjeun sakumaha anu kaunggal dina kitab suci. Pangpangna hal pupusna Kristus ku karana dosa urang, hal ku dikurebkeunana, hal dihirupkeunana deui dina deui sanggeus 3 poe pupus sakumaha anu kaunggal dina kitab suci. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti di dia jelas pisan yen Injil sajati ieu cumarios 3 perkawis. Anu kahiji ieu cumarios perkawis pupusna Gusti Yesus di kai palang, tangtosna kumargi dosa-dosa manusia. Seueur jalmi anu ngagaduhan anggapan yen Gusti Yesus henteu pupus. Anu pupus di kai salib eta pribadi sanes anu di mangrupakeun Gusti Yesus. Kitab suci negaskeun yen anu pupus di kai palang nyaeta Gusti Yesus. Pupusna Gusti Yesus kumargi anjeunna nandangan kasangsaraan anu kacida hebatna nyaeta nanggal dosa manusia. Hal anu kadua, Injil sajati ieu cumarios dikurebkeunna Gusti Yesus. Ieu hartosna Gusti Yesus leres-leres pupus. Seueur jalmi anu cumarios yen Gusti Yesus henteu pupus. Tapi Gusti Yesus pingsan, teras Gusti Yesus dipaling ku murid-muridna. Kitab suci negaskeun yen Gusti Yesus leres-leres pupus sarta dikurebkeun sarta pajaratana oge dikawal ku tentara Romawi. Ieu ngabuktoskeun yen Gusti Yesus teh leres-leres pupus, leres-leres dikurebkeun. Hal anu katilu ieu cumarios digugahkeunna Gusti Yesus tina kawasa maot. Ieu ngabuktoskeun yen Gusti Yesus teh Gusti anu hirup. Sanes Gusti anu teu walakaya, tapi Gusti anu hirup, Gusti anu kawasa, Gusti anu parantos ngawonkeun maot. Gusti Yesus gugah deui ngabuktoskeun kakawasaan Gusti. Malihan Gusti Yesus oge munggah ka sawarga disaksikeun ku 500 murid. Hal ieu ngabuktoskeun yen kasaksian ieu leres-leres akurat tiasa dipertanggungjawabkeun kumargi naon? Kumargi seueur saksi. Gusti Yesus munggah ka sawarga kanggo nyayogikeun tempat kangge urang sadaya anu percantan ka Gusti. Janten Injil anu sajati ieu cumarios perkawis 3 hal. Pupusna Gusti Yesus kumargi dosa urang, dikurebkeunna Gusti Yesus sarta digugahkeunna Gusti Yesus. Jantan upami aya hal-hal anu paling pang sareng bewara tadi eta tiasa dianggap sanes Injil anu sajati. Kumargi poinna mung aya 3 eta perkawis pupusna Gusti Yesus, dikurebkeunna Gusti Yesus sarta gugahna Gusti Yesus. Upami aya anu nyebatkeun yen Injil teh mawa berkah tangtos, ieu nyandak berkah kangge urang. Kumargi urang anu percantan ka anjeunna, anu nampi ka anjeunna dipasihan kasalamatan. Gusti Yesus ngaberkahan, hayu urang bade ngadoa. Hatur nuhun Gusti Yesus, Gusti parantos ngemutkeun ka abdi sadaya yen Injil sajati ieu cumarios perkawis 3 hal di mana Gusti anu parantos pupus kumargi dosa-dosa abdi sadaya. Gusti parantos dikurebkeun sarta dinten anu katilu Gusti gugah. Ieu ngabuktoskeun yen Gusti Yesus teh Allah anu hirup, Allah anu kawasa. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi sada muji syukur dilebet nami Gusti Yesus abdi nandada.
Amin. Gusti Yesus ngaberkahan urang sadaya.